Tapi jelema mah sakit jantungnya mau pulis yo, mau tergulis. Tapi tempat ngerasaan goreng pasti. Jelema gelis pasti ngerasaan goreng. Janin. Lain. Naon? Waktu bersin terjadi. Kurangin suaranya. Oh iya siap. Mulai. Pak, lagi teh kunjungan. Oh. Lak-lak ada tutup coba gitu enggak ada ini. Nah, itu cuma masih ada abu, ada si ganteng yang peranan boleh ya kasihan ya katanya. Banyak ada ini, gue lihat dulu. Ini kasihan teh, ya teh nggak ngerti bahasa Sunda, jadi ngerti bahasa Indonesia. Nah, ini curi gunung lau, kain yang karena kita ini curi gunung lau, kain bisa cuma kain jenglot. Tapi aing kan baik disebut jenglot, gunung lau macam naon. Oh, jangan lupa sobrek channel Dadang PX. Sobrek teh naon? Ya. Waktu magelowing ya. Ngomong, atuh ngomong. Yo magelowong. Tampo ya. Incu mah sarayana nya. Tahap mate kieu. Ijo naon euy ngaranna teh? Cepiah, Mak. Ayo bareng. Cepiah, Mak. Cepiah nya. Jeung cepiah anu cantik kuring lomo. Ari geus teh naon mak di Sing bertibra kompak. Bertibra ngomong. Bertibra cenah. Si goblok. Nu balik jeung. Sorry, Cak. Itu bisa kagak dagangin kan dah, Batu-batu godang kagoda ya. Godaan ya. Digoda ku jenglot, celaka aja ngalap jenglot aing teh. Jangan jenglot ieu teh. Ya. Tah, ieu sarkum. Dukun sarkum teh. Pang eta kan pang teh. Pangulangkeun kidinya. Dia si Ece cenah kali ini. Tarik we tarik. Cenah kalinya cenah kapulang. Tarik lah. Orang bejanu ditarik. Udah, Mas. Tuh, tempo. Akhirnya. Akhirnya yang dibayar di kantu. Tempo. Yang di kantu tuh, si Ece. Dia kesundatan atuh. Di bapak kesundatan. Aduh, ayo. Ini kita mau bangun di rumah tapi salahnya nanti kan jauh-jauh air Tukang cilor kan rumah. Cilor ya. Memang di cilor sebenarnya. Sini berat perusahaan kena. Sabar ada kita. Di borong kabeh. Itu asing karunya. maksudnya Mun aya na cilor abi di borong gua cenah abdi dagang naon. si goblok pada kan udah jualan ya. Apa itu teh jualan meureun? Isu kene cenah ditengerakeun abi balik ka imah geus beak mah. Oh, ada jualan. Sini boga rasa we cenah abi bada wah tinggal di alit cenah. Cenanya Tong di pasar sadayana awas geus saparah we cenah. apa menurutnya dia dagang tak kurang sia gitu. Heeh lamun ieu saeb abi cara naon cenah. Ada dorong teh saeb tapi dorong disin. Dorong roda. Awas cilor na eueuh cenah. Teu diborong teh ku bapak cenah. Apa sih jualan goblok gitu. Ya udah misalnya 2.000 mah 3.000 di larangan. Cenanya Jadi ada gede hati ya gidang teh aya kene. aya kene loba kene. Amun diborong masih ada tengah ada dorong roda we cenah kira sih. Karunya Pak asal kami mah jami alit Pak. Lain karunya kan kasih ganteng. Dengar dia berbahasa kurang. Kalau ke budak teh. Ngatieun, Mak. Adian. Ngatieun ajak ngomong Sunda we. Hari ieu mah da dibeli bereset ini geus keluar ti barang dahar mah. Mama kalupu pandemi. Kalau goblok aing mah. Kayak tahu naon teh carage aing mah. Lain dongkrong ini nanya. Wah dia anggap kita semua bingung ngomong apaan? bingung. Balik ge mana mah di beret teh kan Romina. Romina. Mama kan Pertamina. Jika kemukan. Jika kamu mana ya? Ngerti ya. Kita bensin bareng lain.
Lamun dia ngarendeng itu dia pajarkan kembar wae mah. Kamar Usaha jelema goblok anu suaka teh pajangan iya. Kali ini jemput ke kamar eta jelema goblok ya tah. Tengah aku cerita emang lagi juga kembar mengsaliwat mana cuman Kembar siem. Walau sih kembar jada. Deui lamun kembar jadah sama aing ah. Jadi cerita baheula teh itu beda ngajuruna. Hari ini mah ngajuru ke rumah sakit. Hari ini teh asik teh. Masa teh kemudian kitu. Hari ini mah diurus ku bidan, lima keluar tipu bulu tuh. Kalau doa teh keluar. Bari kuruan. Keluar. Si goblok. Makan dada orang. Astagfirullahaladzim. Sudah Doa. Mari kita dekat kita dah. Goblok aduh bener ya. Aduh kira-kira nyebutkeun kembar. Kan kembar mah kudu ada kemiripannya. Walaupun sedikit gitu. Betak tuh mana? Dengekeun. Ari ieu mah lahirna teh ki hareup. Ya, ieu orang kemar ieu. Dia makan lahir teh sirah heula. Heh? Ngetonggong. Sungsang. Mama leureun lah pluk leureun ka tuntutan suku. Dirakit mama. Kubidan dirakit. Aya orok dirakit. Diburuk odin. Dicilat mama. Dicil lah ngajur dicil. Tadi Ulah jangan curi heula pluk ka pohon. Matak leutik ya beureunya. Matak leutik ya beureuhan. Aduh ya Allah. Aya orok dirakit. Aya orok. Aya lain barudak euy aya orok teh minta dirakit. Aya sakarang ngadenge dirakit. Lain aing mah nu matak eta mah kana hate gitu nya. Nu matak teh geunah gitu kana hate. Aku dibuka hate teh. Nah aya saeutik. Aing mah nu teh geunah mah kieu we teh anu teu dido mah aing mah nyebutkeun kemar. Jeung ieu aya eta we aya. Ieu sakitu keleuwing nya kasepna. Ari pinjul teh kamarian kieu. Yo. Ieu teh lamun dina karuhun mah nya. Ieu teh karuhun ieu teh Gunung Lawung. Ieu sia. Karuhun Gunung Lawung ieu teh. Ieu kalayeun. Nya, ieu mah di Susana teh di sangat teh. Hah? Di Susana geuning aya. Susana. Namun film nama Susana geuning Susana geuning lalaki nanti. Ayo mah cerita. Hah? Kali mah cerita. Masyaallah. Lain. Salah. Salah. Cerita tuh. Lain. Lain. Jauh. Manilat pakai lapar. Lain menu orek malu lu. Dengekeun goblok ieu teh. Ieu teh lagi orang aing teh sepi. Lan beungeun aing teh. Atuh mah pakoloteuran aing mah sepi ieu teh kulna dihaplas atawa diceluk. Lain tong kulina mah. Sensor we lah. Diceluk nya. Nah, bek dina teh kira-kira sagentong. Diangkat teh insyaallah bersih jeung tulang-tulangna eueuh. Itu aing lamun teh kitu aing kumaha leungit. Tuh. Tipu aing euy tah. Mata ku mah cari tanah malah juru derek-derekan gitu. Itu tuh loba makanan meureun. Pirang. Mah pamperangnya ngajur teh jam 8. Lumpur. Lumpur kadang kecil. Lumpur meureun ku paraji teh. Si goblok. Melikot dianggap eta aing sulung. Disesiop. Nah, bener teh salah, mah pas banget jurang tuh diganti pakai kulit sampul. Oh, umurnya. Tapi aing udah bener sadar aing kadinya nama heueuh gitu. Sabab lamun aing mulus bijilna, aing teu batur. Iya, jadi model. Jadi model. Pas ambu. Pas ambunya. Ya, Ma, tapi mama payung kabule Eta boleh. Eta ka emak baong sike matana. Nya. Tuh, baong eta. teu sadar. Teu sadar diri. Ya kalau gua mah tuyuan kasambet ditutup. So, datang aku itu cina peri. DPL eta mah. pelet. Auzubillah ini pelet mah teu kan eta mah nu yakin eta mah si bule mah eta mah baong. Da lamun aing jadi si bule, tong boro aingnya kudu ngawin. Nah, boleh gak aing lupa. Ini waing, lamun cara si bapak si bule. Ieu mah ketika, "Hai darling." Aduh. Cenah baheula keur kawin mah rapalan di luhur tangkal. Tanggal naon sia teh? Di luhur tangkal nangka cenah. Mama coba ngomong bahasa Inggris mah berarti mama hebat bahasa Teu Inggris. bisa, mama Eta bahasa Inggris. kumaha mah. carana bisa menangkan bule. Teu bisa bahasa Inggris mah mama teu bisa. Jadi bahasa isyarat gitu. Darling. Jadi bahasa teh
disebut teh bapak kamus. Pakai buku. Oh. Terus aing teh ngomong sakata. Kita aya supir teh di tukang. Cak urang mah cenah ngomong naon cenah eta si Eka. Bacakeun oke kieu. Aing teh kan no yes we no apa teh morning internet. Nawes doang. Malam pertama ada kumaha eta? Hah? Malam pertama ada kumaha eta? Ah teh kumaha sarua jeung batur. Sarua jeung batur. Ternyata ngobrolnya nyambung ya. Kayak malam pertama mah kan nggak pakai supir. Apa syarat? Pakai syarat. Bahasa isyarat. Nggak pakai syarat aja. Soalnya nu gitu mah teu kudu ngawankong. Hidang sorangan. Hidang sorangan gitu. Salah Katanya ceklat. sadar sendiri. Oh gitu. Ku syarat teh. Da sabab anu tara ngomong oge waktu kawin mah waktu kitu mah gawe sok. Si eta jeung si eta teh. Gawe cocok. Kayaknya tatana gara ragu budak loba. Oh gitu. Gawe cocok. Da sugan ge peuting. Dia teh jago nanya peuting ge teh mun urang mah kaya bener ya obor. Da eta mah teh daekeun. Nya euy jalan teh. Nya. Heuh teh. Heuh teh. 18 belas. Kan teu bareng ari tadi. Tapi pan mani ge meureun alaman boga pamajikan. Kawin heula, nya panganten heula, murah heula. Kabari teh tetangga aya nu ngadu anakna cenah reuneuti heula kumaha cenah tulungan. Cadu teh atuh alhamdulillah nuhun aya reuneuti heula mah. Rezeki. Nya mending reuneuti heula daripada ngajuluti heula sok terus reuneuh. Ieu rupana nu hulu. Oh bener itu namanya. Aya reuneuti heula mah alhamdulillah. Coba lah ngajuluti heula terus reuneuh. Mending hamil duluan daripada ngelahirin duluan katanya. Jadi kalau hamil duluan nggak apa-apa. Coba ngelahirin duluan terus hamil. Tambah rame lagi. Kalau hamil duluan udah biasa, jangan biasa aja. Oh, tapi apa dianggapnya kemar pan bro. Oh, Jadi iya, adian deui. iya kemar gitu. Oh. Tapi Oh jauh. Aing mah teu dido. Amun maneh nyebutkeun jeung ieu kemar, jeung si ganteng ieu. Tapi kemar kolbah mana? ya kalau udah gitu teh tinggal beli dispir. Ya, bener kena buta bayar 4.000. Tapi jelema mah sakit jantungnya mau pulis yo, mau gelis. Tapi tempat ngerasaan goreng pasti. Jelema gelis pasti ngerasaan goreng. Yanin. Lain. Lain. Naon? Waktu bersin teh jadi. Kurangin suaranya ya. Oh iya siap. Mulai. So, Pak, nggak gitu gimana? lak-lak ada bentuk di bawah tenggara ini. Nah, di cuma masih ada abu, ada si ganteng yang peranan si bule ya, kasihannya katanya. Banyak ada ini, gue lihat dulu. Ini kasihan teh, ya teh nggak ngerti bahasa Sunda, jadi ngerti bahasa Indonesia. Nah, ini curi gunung lau, ka aing yang kana kita ini gunung lau, aing bisa cuma aing jenglot. Tapi aing kan baik disebut jenglot, curi gunung lau mah teu naon. Oh, jenglot dada. Jangan lupa subscribe channel Dadang PX. Seberapa naon?